dengekeun ku Bapak Gubernur Jawa Tengahnya. Bapak ya, Bapak teh sebagai Gubernur Jawa Tengah ulah sok nyindiran Gubernur Batur nya. Aing ti Jawa Barat. Tah. Pan urang ge henteu ngamasalahkeun kabur Gubernur nu sejen, teu usil aing mah. Nah, ari sia nyindiran wae ka Gubernur Jawa Barat. Teu bisa ngajalankeun kawas Gubernur Jawa Barat. Cik balik atuh jadi pimpinan teh ulah sok nyindir ka ditu ka dieu wae. Pingpin rakyatna sorangan we atuh mikir entong sagala ngilu campur ka urusan gubernur lain. Sakitu teh aing mah sia mah tara ngopi goblok. Teu aya Gubernur Jawa Tengahnya nyinyir wae goblok teh. Hampura aing Pak. Aing mah goreng adat lina naon, lamun bener mah aing bener. Sujud aing mah ka jelema bener mah, tapi jelema nu teu balanar aing moal sujud goblok tah. Hirupkeun sakali Pak Ustad, Pak Ustad deui aing poho. Pak Gubernur. Tah, ka orang Jawa Tengah cik atuh euy. Gubernur teh cing balik ulah nyindiran Gubernur Batur, aing mah tara nyindiran ka Batur. Sia mah tara ku ngararopi koplok teh hirup teh lah. Ngopi heula atuh goblok. Ame sarehat otak sia teh.